Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruful athafi asyaratun. Ari huruf athaf eta jumlahna aya 10. Wa hiya anus ari nu 10 eta hiji al wawu wawu. Wal fa'u nomor kedua fa. Wa summa nomor ketilu summa. Wa au nomor kaopat au. Wa am kalimah am. Wa ima kagenap ima. Wa bal katujuh bal. Wala 8 la. La walakin nomor ke-9 lapad lakin. Wa ata nomor 10 lapad ata. Huruf ataf nu 10 kabagi 2. Hiji ma yusyarrikul ma'tufa wal ma'tufa alaihi lafzon wa maknan. Huruf ataf nu 10 atau huruf ataf kabagi 2. Hiji ma yusyarrikul ma'tufa wal ma'tufa alaihi lafzon wa maknan. Artina huruf ataf anu ngarejengkeun maktub jeung maktub alaih dina lafadna jeung maknana. Jumlahna aya 6. Kahiji wau al wau, 2 al fa'u, 3 summa, 4 au, 5 am, 6 hatta. Balik deui huruf ataf kabagi sabaraha? Kadua. Kahiji ma yusyarrikul ma'tufa wal ma'tufa alaihi lafzon wa maknan. Artina huruf ataf anu ngarejengkeun maktub jeung maktub alaih dina lafadna jeung maknana. Nomor kedua huruf atafna sabaraha? Genep hiji, wau 2, 3, 4, 5, genep hatta. Nomor kedua ma yusyarrikul ma'tufa wal ma'tufa alaihi lafzon faqat. Nomor kedua ma yusyarrikul ma'tufa wal ma'tufa alaihi lafzon faqat. Artina huruf ataf anu ngarejengkeun maktub jeung maktub alaih dina lafadna wungkul, dina maknana mah henteu ngarejeung teu ngahiji. Huruf hartina huruf ataf anu ngarejengkeun maktub jeung maktub alaih dina lafadna wungkul. Huruf atafna aya 3. Hiji bal, 2 la, 3 lakin. Golongan kahiji aya genep, golongan kedua aya 3. Genep tambah 3 pancana huruf ataf aya 10. Naon eueuh lafad ima. Sebab ima mah hakikatna mah lain huruf ataf cenah mah sabenerna. Hanya sakadar huruf tafsil doang. Tapi kunaon eta diasupkeun kana jurumiyah. Wallahu a'lam bishawab dijawab. Balik deui huruf ataf kabagi sabaraha? 2. Hiji ma yusyarrikul ma'tufa wal ma'tufa alaihi lafzon wa maknan. Artina huruf ataf anu ngarejengkeun maktub jeung maktub alaih dina lafadna jeung maknana. Nomor huruf atafna sabaraha? Genep. Kahiji, kadua, 3, 4, 5, genep. Nomor bagian kedua artina huruf ataf anu ngarejengkeun maktub jeung maktub alaih dina lafadna wungkul maknana mah henteu. Huruf atafna sabaraha? 3.
hiji, dua, tilu, laki. Naon maksudna ngarejeungkeun maktub jeung matub aleh dina lafadna? Wa makna tasyriki lafdon huwa ayyu'roba al-ma'tufu bi'i'robil ma'tufi alaihi. Wa makna tasyriki lafdon huwa ayyu'robal ma'tufu bi'i'robil ma'tufi alaihi. Ari nu dimaksud ku ngarejeungkeun matub jeung matub aleh dina lafadna. Wa makna tasyriki ari nu dimaksud ku ngarejeungkeun matub jeung matub aleh lafzon dina lafadna huwa nyaeta ayyurabal ma'tufu bi robil ma'tufi alaihi. Si maktub diroban seperti matub aleh. Samang-samang sa matub aleh naropa, matub nage kudu ropa. Samang-samang sa matub aleh na nasob, matub nage kudu nasob. Samang-samang sa matub aleh na jajam, matub nage kudu jajem. Samang-samang sa matub aleh na jer, matub nage kudu jer. Wa mana tasyriki ari nu dimaksud ku ngarejeungkeun matub jeung matub aleh dina lafadna huwa nyaeta ayyurabal ma'tufu si matub biroban birobil ma'tufi alaihi seperti matub seperti irobna matub aleh. Samang-samang sa matub aleh na ropa matub na oge kudu ropa. Samang-samang sa matub aleh na nasob matub na oge. Samang-samang sa matub aleh na jazam matub na oge. Samang-samang sa matub aleh na jer matub na oge kudu jer. Contoh Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a wistu maka Zaidun safaki Zaid wa Amrun laki Amr. Di dieu aya maktub aleh, aya huruf atop. Mana maktub? Maktub mana? Maktub eta ayana sabada huruf atap. Huruf atap mana? Wow. Matas huruf atap lafadna. Nah, ieu ngaranna naon? Maktub. Ieu huruf atop. Mana maktub aleh? Zaidun. Maktub aleh. Aya maktub aleh didinya aya huruf aya atop ngaranna kitu atop. Atopna atop naon? Atop nasak lantaran make huruf atop. Tah ieu wau termasuk huruf atop anu ngarejeungkeun maktub lafad Amrun jeung maktub aleh lafad Zaidun dina lafadna. Lafad Zaidun maktub alehna hukumna naon? Rofa. Maka lafad Amrun oge nah eta ngaranna ngarejeungkeun dina lafadna. Mun maktub aleh rofa, maktub nage kudu rofa. Samang-samang sa eta. Mun narkib teh ieu ngaji ilmuna ieu. Keteranganna ieu. Naon nu dimaksud ku ngarejeungkeun dina maknana? Wa makna tasyriki maknan huwa kamal ma'tufu hukmil ma'tufi alaihi. Wa mana tasyriki maknan huwa kamal ma'tufu hukmil ma'tufi alaihi. Artina ari nu dimaksud ku ngarejeungkeun maktub jeung maktub aleh dina segi makna wa nyaeta kamal maktubu si maktub dihukuman bihukmil maktubi alaihi seperti hukum maktub aleh.
Wa mana tasyriki ari nu dimaksud ku ngarejeungkeun matuf jeung matuf aleh dina segi makna wa nyaeta ayuh kamal matufu si matuf di hukuman bi hukmil matufi alaihi seperti hukum matuf aleh sakumaca qaedah al hukmu fil matuf wal hukmu fil matuf aleh gitu. Berikutnya qaidah al hukmu fil matuf wal hukmu fil matufi alaihi. Hukum nu aya dina matuf eta hukum nu aya dina matuf alaih. Ieu sering ya lamun ngaji fikih ieu kapake asa ieu. Hukum dina matuf eta hukum dina matuf alaih. Nah, contoh jaa Zaidun wa Amrun, geus datang ki Zaid jeung ki Amr. Mana matuf? Lafad Amrun. Mana matuf alaih? Lafad Zaidun. Mana huruf ataf? Waw. Atafna ngaranna ataf nasa. Taya huruf ataf waw teh termasuk mayusyarikul ma'tufa wal ma'tufa alaihi lafzan wa makna. Huruf ataf anu ngarejeungkeun ma'tuf jeung ma'tuf alaih dina lafadna jeung maknana. Dina lafadna Zaidun hukumna, Amrun hukumna, tuh lafadna sarua sama-sama rofa. Dina maknana Zaid datang teu? Datang. Amr datang. Zaid di hukuman datang, Amr oge di hukuman datang. Beda jeung nu tilu ye bal lakin. Ieu mah ngarejeungkeun matuf jeung matuf alaih dina lafadna wungkul. Mana nama teu? Dicoba. Jaa Zaidun la Amrun. Orana awis tumeka sapaki Zaid la Amrun. Orana naki Amr. Mana matuf? Amrun. Dikitukeun supaya jelas. Mana matuf alaih? Zaidun. Mana huruf ataf? La. Ataf naon di dieu? Ataf nasak lantaran make pelantaran huruf asal huruf atafan eta ataf nasak. Mun eueuh ataf bayan ngaran. Ta huruf ataf la eta mayusyarikul ma'tufa wal ma'tufa alaihi lafzan faqat. Ngarejeungkeun matuf jeung matuf alaih dina lafadna wungkul. Dina mana-mana teu ngarejeungkeun. Coba Zaidun matuf alaih hukumna i'rabna rofa. Lafad Amrun oge i'rabna lafadna akur. Samang-samangsa matuf alaihna rofa, matufna oge kudu rofa. Dina segi maknana mah teu direjeungkeun kula. Jaa Zaidun geus datang ki Zaid. Ari Amr datang teu? Henteu la Amrun nya ge. Ora tumaka ora sapaki ora ki Amr. Geus datang ki Zaid henteu ki Amr mah. Ari lafadna mah sarua sama-sama rofa, ari maknana mah beda. Zaid mah di hukuman datang, Amr mah henteu di hukuman datang. Eta ngaranna mayusyarikul ma'tufa wal ma'tufa alaihi lafdan faqat. You understand? Yes. Ya guys, bisa-bisa gitu. Kayaknya sering kapake ya. Al hukmu fil ma'tuf wal hukmu fil ma'tuf alaih. Geh dina mayusyarikul ma'tufa wal ma'tufa alaihi lafdan wa ma'na nu genep. Nu tilu mah ulah diasupkeun kana kaedah ieu. Engke sering make kaedah ieu ngan kacolongan yang teu ngarti. Ari eta baon kana ayo. Oke, jajal ge. Rata-rata ge anu ngaji fikih teu ngaji jurumiah dikieun malah bae. Heuh nya. Iku eta horenganan kabagi dua engkena.
aya mayu syarikul ma'tufa wal ma'tufa alai lafdan wa ma'nan aya lafdan faqat. Lain lalagaan beneran. Dicoba ulah nanya sartina kaki ayeuna ditanya. Bengong ya langa pos air. Lamun teu ngaji jurumnya atau teu ngaji alfiah dikieukeun. Jadi alfiah ge dina matana mah aya dina sarah. Dina sarah itu akil. Pasti asal aya batuk bae aya huruf atop. Pake kaidah ieu. Padahal mah teu asup kabeh. Ieu teu asup tah. Bal la jilaku. Balik deui wa huruful atofi asyaratun. Ari huruf atop eta jumlahna aya 10. An hiji-hijina wahiyal wawu. Nomor kahiji waw eta disebutna waw huruf atof. Atofna disebut atof nasa. Ari huruf ataf waw eta anu mayusyarikun ya. Mayusyarikul ma'tufa wal ma'tufa alaihi lafdon wa maknan ngarejeungkeun ma'tuf jeung ma'tuf alaih dina segi lafaz jeung makna. Contoh huruf ataf waw seperti jaa zaidun wa amrun. Mana tah ma'tuf amrun, mana ma'tuf alaih zaidun, mana huruf ataf waw. Atafna disebut ataf nasak. Ada huruf ataf waw eta anu ma yusyarikul ma'tufa wal ma'tufa alaihi lafdan wa ma'nan ngarejeungkeun dina segi lafaz jeung makna. Ari faidahna huruf ataf waw nyaeta limut lakil jam'i. Hartina mutlak ngumpulkeun maktub jeung maktub alaih dina hukum. Teu nyaritakeun sanu ti heula, teu nyaritakeun sanu tamberi, teu nyaritakeun babarengan. Pokona mah kumpul dina hukum. Pan aya dina jurumiana ge dina muradna wa huwa limutlaqil jam'i. Ari faidahna huruf ataf waw eta naon tadi? Limutlaqil jam'i hartina mutlak ngumpulkeun maktub jeung maktub alaih dina hukum. Teu nyaritakeun mana nu ti heula, mana nu tamberi atawa babarengan. Pokona mah kumpul dina hukum. Contoh jaa zaidun wa amrun. Wis tu maka sapa ki Zaid lan ki Amr. Urang menulis deui tah contoh da didinya. Coba cukup di dieu bae. Geus datang ki Zaid jeung ki Amr. Mana maktub? Amrun. Mana maktub alaih? Mana huruf atafna? Waw. Eta faedahna waw naon? Limutlaqil mutlak ngumpulkeun Amr maktub tah jeung Zaidun maktub alaih dina hukum datang. Geus datang ki Zaid jeung ki Amr. Sanu ti heula? Nu datang Zaid heula apa Amr heula? Terserah tah mah. Deuk saha tah saha nu datang ti heula. Deuk Zaid heula, mangga. Deuk Amr heula, teu nanaon, sah bae ja Zaidun wa Amrun. Deuk babarengan pagendeng-gendeng terus panganten. Mangga bae. Nu penting mah nyaritakeun geus datang ki Zaid jeung Amr. Artin teu? Nyaritakeun datang babar eta. Zaid datang, Amr datang. Pokona nu deuk sahabat nu ti heula. Deuk Zaid heula ata nu datang. Deuk Amr heula nu datang. Deuk Zaid diberi, deuk ki Amr tamberi ata deuk babarengan. Terserah off to you. Eta wow. Jadi ulah kieu ja Zaidun wa Amrun berarti ki Zaid heula datang ka ki Amr teu bisa kitu. Sebab dina Al-Qur'an aya ayat teh ayat naon? Pangandika Allah keur ngahikayatkeun ngarekam omongan urang kafir anu teu percaya kana hayana poe kiamat. Cek urang kafir wa ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya. Ya contoh
pangandi ka Allah Ta'ala ngerekam omongan jalma kafir anu teu percaya kana poe kiamat. Cek si kafir wa ma hiya moal aya de kehidupan. Moal aya kehidupan. Ila hayatuna dunya kecuali kehidupan urang di dunia. Aya geus pae geus. Namun tuh hirup urang jeung pae urang. Maksudna mah hirup urang jeung pae atuh geus bae, geus hirup pae. Ngan nyebutna pae teh heula hirup tam beuri teu naon. Ja huruf atap lagi wau ieu. Ngan lamun tadi cenah ge hulaan kene Zaidun, ieu atuh bertabrakan. Kami pae kemudian kami hirup. Berarti nya percaya kana pae akhir. Ieu matak makena wa huruf atap ta, huruf atap wau ta. Matak ulah sembarangan nafsiran Quran. Geus kieu gagaro teh ji pancana jalma kafir teu percaya kana poe kiamat tapi namun tu wanahya kami hirup di dunia jeung kami pae wana mutu jeung kami hirup jaeta pae laju hirup ulah make laju di dieu mah ulah wow na limut lakir jami kami hirup kami pae kami hirup di dunia gitu air paueuh itu kami hirup kami pae atuh geus bae deui kehirupan huruf atapau tah awas ulah ditartib ulah ngan kanyahuan tartib sanggeus nempo naon nempo korena ngan korena tempo bae ku bata urang ja Zaidun wa Amrun geus datang ja ki Zaid teh heula sebutkeun ki Amr atuh sah begitu nempo ja datang ki Amr teh heula jeung Zaid geus datang tuh ki Zaid jeung Amr di ja Amr heula nu datang ge beur ja Amrun wa Zaidun alwau limut takil jami sia deui kumaha sih jeung bahasana ge gitu atau duaan bebarengan pagedeng-gedeng ke panganten ya Zaidun wa Amrun tuh jadi masalah tepo bae korena tah mah hayang kanyawan sanu diheula sanu tamberi kumaha lamun eueuh korena biasana memang matub aleh teh heula matub tam beri biasana wa ilam tujad korina pahal ta'ayyana lahik au bairuhu fal arja antakuna wa dalatan ala musahabatil matub lil matub alaihi wa yalihi ayyakuna al matub alaihi sabiqan summa mutaakhiran lamun teu aya korena cenah ge biasana babarengan Zaid jeung Amr datangna cenah gitu tadi salah jurah ta kemudian biasana matub teh heula matub aleh teu meuri kemudian matub teh heula matub aleh teu meuri gitu lamun eueuh korena lamun ngucapkeun Zaid dulu Amrun biasana bareng gitu biasana ya teu bareng cenah oh berarti matub teh heula matub aleh teu meuri di coba putih meuri atuh geus berarti matub teh heula matub aleh teu meuri gitu pailam tujan korinatun salajengna huruf atap wau eta aya beda di huruf atap anu sejena boga 8 kaistimewaan salajengna huruf atap wau eta aya beda di huruf atap anu sejena boga 8 kaistimewaan hiji bisa ngatapkeun maktub kana maktub aleh anu moal sampurna kalam kecuali kudu di atapan hiji bisa ngatapkeun maktub kana maktub aleh anu moal sampurna kalam kecuali kudu di atapan contoh seperti ikhtasoma Zaidun wa Amrun wis perpaduan wis debat Zaidun sapaki Zaid wa Amrun lan ki Amr geus debat ki Zaid jeung ki Amr kira-kira lamun debat sorangan bisa teu henteu ikhtasoma Zaidun debat sapaki Zaid ki Zaid debat jeung saha aya debat mah kudu aya lawan berarti ieu moal sampurna lamun teu di atapan
Arti moal sampurna lamun teu di atapan, lamun teu diberian ma'tuf. Diberianlah ma'tuf wa amrun. Tah huruf atafna eta kudu make wau. Moal bisa nu saejet moal. Coba ikhtasama Zaidun geus debat ki Zaid, fa amrun kemudian ki Amr. Heuh debatan jeung saha? Teu ngarti. Geus debat ki Zaid au amrun atawa ki Amr. Heuh debatan jeung saha? Teu ngarti. Kanya bisa kaketina nalika make huruf ataf. Huruf ataf, wow hebat huruf ataf wow tanya. Tadoroba Zaidun wa Amrun. Wis adu pukul. Wis siling pukul Zaidun sapake Zaid wa Amrun lan ki Amr. Geus sering gebug Zaidun saha ki Zaid. Tah lamun tadoroba Zaidun beta sampurna tante. Karti tante. Henteu tadoroba Zaidun. Saling gebug ki Zaid. Jeung saha saling gebugna? Ngabutuhkeun kana kudu di atapan wa Amrun. Eta huruf atafna kudu wao. Moal bisa nu seje. Jajal coba. Make bahal tadoroba Zaidun bal Amrun moal bisa. Tadoroba Zaidun pa Amrun moal bisa. Tadoroba Zaidun suma Amrun moal bisa. Kudu make wao. Adu pukul ki Zaid jeung ki Amr. Duaan. Buak dak gitu. Nu ieu ngagebug, nu ieu ngagebug gitu. Tadoroba Zaidun wa Amrun. Eta bisana ku huruf ataf wao. Bisa ngatafkeun ma'tuf jeung ma'tuf alaih anu moal sampurna kalam kecuali kudu di atapan. Seperti tasyaroka Zaidun wa Amrun. Wis reureujeungan Zaidun sapake Zaid wa Amrun lan ki Amr. Geus babarengan ki Zaid. Jeung saha? Moal sampurna kalamun teu di atapan. Babarengan ki Zaid jeung saha babarenganana? Pokona ge babarengan be. Sial, teu arti ya ngomong. Anu ngomong kudu neruskeun di omongan, anu ngadenge masih kene meta tambah. Eta ngaran can sampurna ngomong. Di atapan ieu huruf atafna kudu huruf ataf wow. Tah eta hebatna wow. Bisa ngatafkeun ma'tuf jeung ma'tuf alaih anu moal sampurna omongan atawa kalam kecuali kudu di atapan. Tasyaroka Zaidun wa Amrun. Babarengan ki Zaid jeung ki Amr. Hiji. Nomor kedua, huruf ataf wau bisa ngatafkeun ma'tuf nu geus terkandung ku ma'tuf alaih nalika ma'tuf alaihna boga kaistimewaan. Nomor kedua, huruf ataf wau bisa ngatafkeun ma'tuf anu geus terkandung ku ma'tuf alaih idza kana al ma'tufu damaziatin nalika ma'tufna boga kaistimewaan. Contoh pangandika Allah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Hafizu ngaraksa sira kabeh ala sholawati ngatasé sake salat kang 5 waktu was sholatil wusta lan salat wusta tegese salat asar. Cek Allah hafizu kudu disiplin aranjeun kabeh ala sholawati kana salat 5 waktu. Salat 5 waktu eta seperti naon? 1 lohor, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya, 5 subuh. Wa sholatil wusta jeung kudu disiplin kana salat wusta tegesa salat asar. Ieu salat asar geus asup teu kana as-sholawati. Geus asup teu kana salat 5 waktu. Asup gitu. Tapi kunaon disebutkeun deui? Sebab salat asar eta ngabogaan kaistimewaan anu henteu aya dina salat anu sejena. Salat asar kudu bener-bener eta. Sebab aya keistimewaan anu teu aya dina salat dohor, maghrib, isya, subuh. As-sholawat wa sholatil wusta ieu ma'tuf. As-sholawati ma'tuf alaih. Ngatafkeun salat wusta kana as-sholawat. Padahal salat wusta ge geus asup kana sholawat. Salat asar eta geus asup kana salat 5 waktu geus aya di jero salat 5 waktu. Tapi kok kunaon di atapan bae aya kaistimewaan.
Nah, ieu cara make huruf atef na kudu wao. Arti ulah nu saejeun ulah. Hebat wao mah eta. Cepak ulah bae cenah ieu. Anu jadi huruf atefna. Cepak ulah ge hayang moal bisa sia mah moal. Ngacong kena lamun sia asup mah. Eta hebat wao ta. Bisa ngatapkeun maktub salat asar kana as-shalawati salat 5 waktu, padahal salat asar geus terkandung geus aya di jero salat 5 waktu. Sebab maktubna ieu salat asar ngabogaan kaistimewaan eta bisana ku huruf atef mau. Terkandung mengandung ngarti teu? Mengandung lemak babi itu kan mengandung tadi jerona aya berarti mengandung teh. Jalma darah tinggi mah cenah ulah makan daging embe. Sabab naon? Daging embe mengandung kolesterol, padahal tiraha embe ngandung kolesterol. Embe mengandung anakna. Ngandung kolesterol gitu beja. Hayang makan wae. Paling mabok nya puyang. Itu mengandung kolesterol tiraha embe ngandung kolesterol aya ngandung anakna. Gorengan dibalik dagingna gitu. Dua nomor katilu sakit heula wallah.